Pak kadi Pak. Iya geus beres nya teh. Iya mereskeun eta teh sakieu kadinya kudu migi beres ka pangoma lah. Rasana teh. Cililat nya gawe teh. Sieu Pak ieu aya. Apa tah? Aya anu nek diceritakeun. Kamari teh keur cacaang di dieu teh aya jelema da kasih nama jelema Baleunghar da mamawa setelah nama beda lah di kota. Mobil mah teh apa dari parkirnya beda itu. Orang. Aya 5an. Naon cenah? Ya katanya kamar kita dia mang cina iya kebun dijual moal cina itu kan nu iya teh keur digarap ku urang teh nu bapak teh Jelema nu bodas-bodas jangkung we. Siga Cina saeutik lah ya. Tan hiji mah eta jiga kitu. Teh si eta teh pernah ka imah pabajikan nu manggihan teh. Kumaha teh nek dijual moal nawan da jiga mah hayangan kebun ieu. Sarua ka imah ge. Geus nawarna teh 5M. 5M aslina Cikeun dia jual urang. ya lamun ningali pasaran itu mah dijual tuh. Tapi kumaha dia ge abi usaha naon atuh mau boga menang buruh ti bapak meureun. Disuruh eta pamajikan yang geus nitah wae teu kaop ngali duit 5M. Alah wae ampun tah. Ya jaga mah ye bare nyaho. Kumaha apa tah Pak? Atepan hirup teh saya di dieu. Kana hasil kebun ieu nya. Ya mau dijual teh urang teh